Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra Sukaseni Sunda Sadayana, patepang dangu deui sareng musim kuring Mang Aris ya, dina pidangan dongeng Sunda di channel Sukaseni Sunda anu ayeuna teh nuju ngagarap salah sawios dongeng anu judulna teh Tisna Sabadesa. Insyaallah urang lajengkeun kanu episode ke-7 nya mitra. Sateuacanna sim kuring bade ngaturkeun nuhun kanggo mitra-mitra Sukaseni Sunda sadaya nu parantos komen. Aya Kang Andri di Bogor, Manco saurna teh hatur nuhun Kang Andri. Andri HL 4RM. Aya Kang Ajril Alindra di Sumedang, Manco Sumedang saurna teh Kang Dede Ruswandi. Hadir Kang Aris hatur nuhun Kang Dede. Naon cenah tos tamat carios naon? Nah, kejutan adanya matangna antasan teras. Ayo ge Kang Iwan Rosadi di Bekasi, Kang hatur nuhun saurna teh. Bekasi hadir hatur nuhun, Bekasi, Depok manehnya penyangga ibu kota. Teras Elis Suryana, kumaha ieu dongeng teh saurna teh? Mas Dewi teh digiring ka desa nah aya di tempat judi saurna teh tah. Di episode dina episode 5 na janten satia teh nyarios ka Umar sareng ka Mang Partasim. Mas Dewi teh angkat gitu janten bade ngiri aya bade raramean kumargi naon namina teh Mas Debiana teh aya gitu janten kedah ngadangukeunna kedah merunut nya Kang Akang istri bagina Elis Suryana janten kedah ngarunut ti 5 ka genepna. Teras aya Karawang Manco saurna teh Abah Musik Studio. Salam Abah Karawang sabudeureunan nanya Salwa Suhendra 5762. Aya oge Dedi Rafdiman Bubat Manco Buah Batu manawinya Buah Batu oge salam. Sumedang hadir Wahyudin. Salam ka oge ka urang Sumedang sadayana. Pokona mah mitra. Oh muhun teu hilap kapun biang nya. Mamah Honeng di bumi nu geuningan sok ngadangukeun nya mitra. Murang kalihna atanapi putrana ngadongeng teh ngadangukeun. Salam mamah nya. Mangga mitra supados teu nyang kolong kana waktos urang lajengkeun deui wae ieu dongeng anu kamari teh parantos dugikeun ka Jang Acim teh nyusulan Mas Dibya ka Ciporea. Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sukaseni Sunda sadayana, sim kuring Tisna ngaturkeun nuhun parantos teras ngadangukeun lalakon sim kuring di Desa Manjaheureut. Nepi ka imah nu dijugjug, kabeneran oding batur bawana Mas Dibya kadinya. Kaluar meureun rek nyelang ka cai heula. Kujang Acim disampeurkeun sarta nyarita yen aya perlu ka Mas Dibya. Hayang papanggih ayeuna pisan. Aya naon, Cim? Oding nanya. Penting. Temal Jang Acim. Bejakeun bae anggur. Sih, Mas Dibya hayang panggih ayeuna. Oding asup deui ka jero. Rupana teu harewas ka Mas Dibya. Tapi Mas Dibya rada lila rek kaluarna teh. Meureun mihapekeun heula duit pamasang ka arpi atawa ka usuk. Da harita keur rame ngaradu sintir di dinya teh. Kade euy, duit dewek. Ceuk Mas Dibya kadenge ti luar. Teu lila jol Mas Dibya nyampeurkeun Jang Acim sarta ku Jang Acim geuwat diboro. Teu sabar hoyong nyaritakeun. Derak-dak Jang Acim nyarita hariwes-wes nerangkeun sakur kajadian bieu. Ditataan ti mimiti nepi ka anggeus bari ditambahan ku omongan nu lain-lain tina hal Tisna. Majar teh ngagogoreng jeung nangtang Mas Dibya. Dipalar ambekna Mas Dibya buruhan gede. Rengse Jang Acim nyarita pudig-dig teh Mas Dibya amak. Keleper awakna ngageter rep beungeutna geuneuk
Jang Acim teu ditoli sup ka jero. Maksudna rek bebeja ngesan ka bandar jeung rek ngajak balik ka baturna anu tiluan teh. Meureun tadi nama rek lalaunan nyarita ka bandar teh, tapi awaheun ku amek. Nah ari Ceuleuweung teh mitra nyaritana tarikna keran. Atuh nu ngadarenge rareuwaseun nyangka Mas Jibya ngagerebeg katempelan ku nu lain-lain pedah tas ti luar. Goreng gesan, rek balik. Cenah tarik pisan. Oding, Arpi, usup, ayo balik. Duit dewek bawa, kada moho euy. Ceuk Mas Jibya deui. Bari top kana baju nu ngagantung dina pakutihang. Rap dipake, reketek magehan bedog dina cangkengna. Sanggeus tarapti kojengkang init dituturkeun ku nu tiluan. Nuker ngaradu gawena ngan rungah ringeh bae jeung pada baturna. Loba nyieun pertanyaan dina hatena masing-masing. Loba sangkaan nu lain-lain, tapi teu wani pok, teu nanyakeun, teu ngamangakeun. Mas Jibya atuh teu ngaliek deui ka tukang. Nutiluan baturna Mas Jibya sajeroning ngiclik ti paneuri jeung Jang Acim. Ngarasa heran oge tara-tara ti sasari Mas Jibya ninggalkeun pakalangan. Sajajalan rarepeh bae henteu gorgar ka Sasari. Jang Acim oge ku Mas Jibya teu diajak ngomong deui. Henteu dibere pamuji pedah dibejaan. Komo buruhan teh mah anu dicipta ti tadi nyamos hanteu pisan. Nepi ka jalan simpangan anu beras ka manja heureut, reg Mas Jibya ngareneg. Eureun, euy, cek Mas Jibya. Bisi penasaran, hayang nyaho naon sababna pangna dewek ayeuna buru-buru balik ninggalkeun pakalangan. Ayeuna ku dewek rek diterangkeun ya. Tah, Jang Acim nu moal beja di lemur aya ribut. Aya nu jumago ngalalakian ka dewek. Dewek nepi ka meh teu percaya ya. Si Satya Umar jeung batur urang nu sejen serah bongkokan roboh ku budak kamari di tengah pakalangan. Budak bodoh biku balilu. Tapi ku sabab Jang Acim wani disumpah nyebutkeun jeung Satya jeung nu sejena geus diringkeun ka desa rek hianat ka dewek. Nya dewek percaya oge. Tah, ayeuna ku dewek kapikir jalan pikeun newak si Tisna sakalian jeung si Martasim. Cenah cucungik si Martasim eueuh. Init ka desa ngiringkeun batur urang. Tapi si Tisna aya di imah. Urang heulakeun podaran heula ti hareup bisinya pelitna. Tapi urang make akal. Jep jempe sakedeung Mas Jibya semurada ngahulang. Nu sejen eueuh nu wani ngomong. Urang make akal. Ayeuna urang terus ka imah si Salnasan. Nyelat ku dewek rek disiksa. Tuluy Salnasan siksa deui. Nyelas cik dewek ka Salnasan rek dipodaran. Bongan aya beja bobogohan jeung si Tisna. Sanggeus kitu boroget leungeun jeung sukuna bisi teu terjalan euy. Ku si Laing jeung Arpi panggul ka imah dewek. Sup nyiksa Salnasan ulah parna teuing. Tah, engke di mana dewek rek irit ti imah si Salnasan, si Laing oding anu teu milu nyiksa ngaharewas ka si Salnasan. Geuwat bebeja ka Tisna jeung tua kampung gitu. Sugan bae nyelas katulungan. Si Laing ngaharewas teu kudu rikip jiga nu teu kanyahoan ku dewek. Tah, engke si Tisna nyusul. Jalanna moal ka mana deui tangtu ka jalan anu maneh apaleun. Nya eta make jalan ronda anu brasna ka imah dewek. Engke sanggeus si Laing neuneun nyelas di imah dewek, pegat si Tisna ku tiluan, lebah tunggul kawung nu rada hieum. Tuluy pasang rawe. Ngan kade nunutan euy. Masing iat nanya.
Lamun jelema geus ngaguling karawe, si laing oding ulah asa-asa hembatkeun bae bedog kana awakna. Tuluy bawa ka imah dewek. Di imah dewek rek dimisankeun bisi laing mas-was mah. Beres eta urang terus ka desa. Nyokot batur urang bari newak si Martasim. Kaharti. Kahartos, temal nutiluan mani bareng. Kumaha abdi? Cek Jang Acim leungeunna geus ateul hayang geran nampa persen ti Mas Jibja. Keur peuting isuk ngamodal pasang di mana geus beres deui sabiasa sasari. Jang Acim mah cicing bae di imah. Temal Mas Jibja bari jung init deui dituturkeun ku sararea. Jang Acim harendeg lantaran nyamos deui wae. Pukul 1 tengah peuting koceak ti imah Salnasan aya nu ngajerit. Beuki lila beuki tarik Salnasan tulung-tulungan jeung ampun-ampunan. Tapi eueuh tatanggana hiji-hiji acan nu datang nulungan. Nyararing eta oge, tapi lain niat kaluar ti imah moro nu tulung-tulungan. Ieu mah marik satulak pantok pageuh henteuna. Tuluy ngahep-hep di juru. Kitu dimanja heureut mah harita teh mun aya kajadian nu jerat-jerit tengah peuting. Sabab geus apal kanu boga gawe kitu tangtu Mas Jibja. Jadi lamun aya nu nyampeurkeun lain meunang pala tapi meunang palu. Teu lila antarana jep jempe nu kadenge ngan sora Salnasan keur humaregung jeung ingsrek-ingsrekan sora ceurik bojona. Ari nyilas minah teu usik teu malik, malah ciga nu teu empes-empes acan lantaran suku jeung leungeunna dibarogod sarta sungutna dibekem. Tuluy digarotong kuduaan dibawa ka imah Mas Jibja. Bari disangkeh ku bojona, Salnasan turun lalaunan ti imahna. Tuluy lempang rumangieung bari humaregung. Nahan kanyeri urutna dahan panyiksa Mas Jibja jeung sabaturna teh. Mapai jalan satapak anu brasna ka imah Martasim. Tadi nu ngagidir amek lain di kieuna teh Mas Jibja. Ayeuna mah tisna nu amek. Sanggeus manehna dihudangkeun ku bibina lantaran aya nu pupentenan ketrak-ketrok bari humaregung. Sanggeus manehna pahareup-hareup jeung Salnasan anu lamokot ku getih disangkeh ku bojona. Sanggeus manehna ngadenge beja yen nyilas minah disiksa ku Mas Jibja, ditengeulan dibarogod nepi ka kapiuhan sarta dibawa ka imahna Mas Jibja. Cenah rek dipaehan. Jigana bae tisna nu taramek di kitu kieu oge, harita mah amek nyaan. Mun dina lalakon wayang teh mah ambakna teh siga amek Werkudara. Salnasan kutisna geuwat dipernahkeun dina bale-bale awi. Urus bi, cek tisna ka bibina, ngomongna rusuh jeung ngageter. Raeutna kumbah, teras buleun kula makan bersih. Ari Ujang rek ka mana? Bibina nanya, barang nanyotisna muka piyama jeung muka tas wadah papakeanana. Abdi bade mayar hutang. Mang Salnasan sareng bina sina di dieu bae. Ngararaoskeun ka nyeri sareng ngantosan Mang Martasim. Lamun Mang Sumping sina nyusul abdi ka Mas Jibja. Rap tisna dangdan make papakean beunang ngungkab tina tas teh. Lamun seug Martasim harita aya tangtu tisna dirangkulan di gulang gaper. Sabab anarap teh baju kurung hideung, calana pangsi hideung, iket hideung, blek bae Murhasan bapana tisna lanceukna Martasim. Tangtu Martasim kaseuat seuy, eling kanu hilang. Raketek deui sarung samarenda hideung dibeulitkeun kana cangkengna pageupisan. Tuluy nyungkap deui tas, gorehel sarupa barang beusi. Sup diselapkeun kana sela-sela sarung anu dibeulitkeun teh. Lain bedog tapi siku-siku. Ngan sakolepat, gejlig tisna turun ti golodog, lempang dangah teuneng ludeung bangun taya karisi karempan.
teguh wani tegang lara lalipati. Sejarebut hirup begalan nyawa ngayonan Mas Dibya rereged manjaheureut. Tisna ayeuna lain tisna anu mimiti datang ka manjaheureut. Lempang murungkut ngajingjing kacapi. Tisna ayeuna lain tisna anu eueuh kahayang bodo balilu. Tisna ayeuna tisna anu leber wawanen, malah bisa jadi tisna ayeuna teh tisna anu teu ngarti naon harti kecap sieun. Nyaeta ku ayeuna amarah nu ngabela-bela, nafsu anu nguwung-nguwung, lain bae sapedah ngabantuan pamana niatna ngayonan Mas Dibya teh milu ngamankeun lemur eta. Tapi oge ayeuna mah aya tambahna nyaeta ngabelaan saurang. Saurang nu nyangreud dina hatena basa mimiti tepung di masalnasan. Saurang anu teu beunang dipopohokeun, teu beunang dipapalerkeun. Saurang anu dipikawatir, dipikamelang, dipikarunya jeung dipikanyaa. Malah aya leuwihna tina nyaa, nyaeta sarupa rasa anu sumarambah kana bayah, sumeleket kana hate anu kumanehna acan dikedalkeun, acan ditemrakeun ka Nyi Lasmina. Ari ayeuna Nyi Lasmina aya dina leungeun Mas Dibya, aya dina cengkreman Mas Dibya. Ieu nu ngajadikeun tisna cul kana peta sasari. Peta anu biasa lamun rek ngalampahkeun sarupa pagawean teh kudu bae dipikir bolak-balik, dibeuweung diutahkeun, kakaraprak dilampahkeun. Ari ayeuna tisna nyokot jalan pondok bae, dulungan si manehna, ngabelaan si manehna. Nepi katisna poho kana bahaya nu nyantong hareupeunana. Poho yen Mas Dibya teh henteu sorangan, tapi aya keneh baturna. Poho yen Mas Dibya teh tarawani ti hareup, tapi sok ngabongohan ngadodoho ti tukang. Tisna poho kana nasib nu tumiba ka bapana sawatara taun ka tukang. Yen kasambutna teh lantaran didodoho, dibongohan. Poho deui kanu dicaritakeun ku Obel jeung Salim sobat-sobatna main po di Bandung. Yen cenah main po teh teu aya tamatna, teu aya tungtungna. Urang bisa kieu, batur bisa kitu. Jelema taya nu punyul anging Allah nu murba wisesa. Tapi najan bari sagala poho, lantaran nu dipika inget teh ngan wungkul melaan si manehna, ari gembleng percaya kana adeg tangtung sorangan mah tisna teh teu lesot ti dinya. Harita sajeroning tisna ngagidig lempang dinu poek, koreak ngelak disada siga nu mere tangara yen tisna aya dina bahaya. Bebence ngangke-engke seperti anu nyarek tisna nuluykeun lampahna lantaran dihareup aya rawe nu bakal meulit kana dirina. Tapi tisna terus teu nyoreang ka tukang, teu ngalieu ka gigir, jigana teh geus kumaha behna bae, rek paehos, rek hirupneun. Penting mah si manehna kudu dibelaan, Mas Dibya kudu diperenan. Palebah tunggul kawung, kurawat, gurawil, tisna labuh ti jongjolong, sukuna ti kudawat ngadupak rawe. Jol oding tinu bala ngahmatkeun bedog panjang satakerna. Tapi geus kitu bae, bagja teu paala-ala, milik teu pahili-hili, cahaya bedog ngagurilap ka tenyo ku tisna. Atuh teu talangke, tisna tanginas geuwat ngolesed ka sisi. Atuh ana bles teh, bedog oding ngadek taneuh milepas teuing nepi ka ambles. Poek jeung pakaian anu singsar wahideung loba nulungan ka tisna. Sabab harita hese pisan nyirikeun mana lawan mana kawan. Arpi muru rek mantuan oding, tapi gagal. Sukuna ti kudawat kana rawe, blug labuh hareupeun pisan oding nu keur narik bedog tina taneuh. Samaruk oding teh eta tisna. Atuh teu anta parah deui, cul bedog nu mebes pageuh, jekok bae cukang irung Arpi ku oding dipepeg ku peureup dua. Arpi teu walakaya nangkarak bengkang hareupeun oding. Sia modal sia, cek oding. Kakara oge oding balem sungutna
teka nyahoan Usup tukangeunana ngahematkeun gegenir da samaruk Usup oding teh tisna keur galungan jeung Arpi. Atuh ari habek teh kana sirah oding ngadayagdag blak deui nang karak tunjangeun Arpi teu empes-empes deui. Tisna geus nangtung ajeg deui. Ngenyo musuh ribut jeung pada baturna teh dina hatena seri leutik. Dua geus ngajoprak, tinggal Usup anu ayeuna jiga nu rek nyidikeun anu ngalengak bieu. Maksudna rek diborogot. Sajeroning dongko alak ilik teh hatena bunga sabab tangtu bakal menang pamuji ti Mas Jibya. Tapi naha atuh ari celeuweung teh Usup ngagorowok. Aduh, suku aing najong naon ieu? Cenah bari nyanyakel sukuna anu gudawang raheut. Sing horeng Usup najong bedog oding anu congona ambles kana taneuh tadi teh. Kutisna geuwat diburu. Entong obah, cek Tisna bari newak leungeun Usup tuluy diparioskeun ka tukang. Usup pohara reuwaseunana. Reuwaso teh ku teu nyangka sacongo buuk yan Tisna teu sakara-kara. Eukeur mah ngarasakeun suku nyeri urut najong bedog ditambah deui ku diparioskeun leungeunna. Raketak leungeun Usup ku Tisna ditalian make tambang urut rawe. Wayahna kemitan ieu nu dua. Cek Tisna bari tuluy deui nalian suku Usup. Engke meureun aya nu nyamper. Nu ngajoprak dua deui oding jeung Arpi ku Tisna oge ditalian leungeun jeung sukuna. Tuluy dipangku dipindahkeun ka sisi jalan. Bedog tina taneuh dicabut, diasupkeun deui kana sarangkana dina cangkeng oding. Sanggeus tetela yen barogodna parageuh anu pimoaleun kana pibisaeun maringga teh, Tisna nuluykeun deui lampahna ngagidig setengah lumpat ngajugjug imah Mas Jibya. Euleut sawatara lilana sanggeus Tisna ninggalkeun tempat eta, torojol Martasim jeung kulisi desa kalebah dinya. Pohara raruwaseunana ngadenge sora nu humargung teh geuwat kuduaan di deukeutan lalaunan bari disebrot ku batre bawa kulisi. Anak ku Martasim disidik-sidik sing horeng nu humargung teh Usup. Ret deui kagigireunana oding jeung Arpi geus aringet deui. Tapi teu walakaya lantaran suku jeung leungeunna di barogod teh. Kunaon Bang Kari teh ieu? Martasim nanya. Api-api teu nyaho padahal dina hatena mah geus teg wae yen tangtu ieu teh gawe alona. Nyata dititah megat jang Tisna tapi kawalahan, jawab Usup bari humargung nahan kenyeri dina sukuna. Atuh lalawara teuing alo dewek dipegat karasa ieu namanya, cek Martasim bari tuluy malik ka kulisi. Geus lawan barogot sukuna Ci, tuluy ngiringkeun ka imah kuring. An kade maringgat ya. Bedog lugas bisi aya gawena kayak di jalan. Kuring rek terus ka Mas Jibya nyusul alo kuring. Leos Martasim indit kulisi ngalaan barogod saurang-saurang tina sukuna. Tuluy diiringkeun ka imah Martasim bari ngalugas bedog nurutkeun parentahna tua kampung. Di hareupeun Imas Mas Jibya dipasang lampu patroma. Ngahaja beunang nyeungeut jang Acim maharita. Maksudna ngarah caang engke arek nampa Tisna beunang ngababandan sabab cenah memeh ditandasa rek diulinkeun heula dinu caang. Kitu dina pikiran Mas Jibya. Harita Mas Jibya ngajega di buruan deket panto pager kalawan paroman anu teu sabar hayang gerajol bae Tisna digotong ku tiluan dibawa kadinya. Sedengkeun jang Acim tadi teh diuk dina golodog bari nunutan bae. Teu lila antarana juringkang ti kajauhan aya nu ngagedig leumpang make sing sarwa hideung. Satu Cek Mas Jibya dina hatena.
Si Oding gitu. Tapi nah becorangan. Nu ngadigdig lempang teh beki lila beki deukeut. Mas Dibya nyidikeunana cantag geus keneh bae. Sabab sama sakali ari Katisna mah teu nyangka bakal datang kadinya teu dibabandar. Barang geus deukeut pisan kakara Mas Dibya sidik yen anu nyamberkeun datang kadinya teh Tisna. Katambah Tisna miheulaan nyebut ngaranna tarik pisan. Mas Dibya, cenah. Mas Dibya rada kasima, tapi inget kana bedog serepet dipesat tina sarangkana anu nyolegreng dina cangkengna. Iya ha, nu ngalalakian ka dewek teh. Rasakeun ku sia. Cek Mas Dibya bari ngematkeun bedog satarikna ka hareupeun Tisna. Tisna caringcing, mundur salengkah bari nangkis bedog ku siku-siku bawana. Kolomprang disada, bedog ti pecleng jauh pisan lesot tina leungeun Mas Dibya. Sangeus bedog Mas Dibya ti pecleng, siku-siku ku Tisna dialungkeun kaluareun pagar. Urang make leungeun galungan ngadu jajaten teh Mas Dibya. Cek Tisna bari srog ka hareupeun Mas Dibya. Sebrut Mas Dibya jurus make peureup kana beungeut Tisna. Tisna teu cicing, rikat miceun saeutik ka gigir, tuluy napelkeun leungeun duanana kana leungeun Mas Dibya bari ditarik dituturkeun tanagana. Mas Dibya ti kusruk meninang kuban pisan. Tuluy hudang deui, sebrut nubruk satubruk-tubrukna. Ku Tisna dipiceun deui ka gigir bari meupeuh pundukna Mas Dibya. Atuh Mas Dibya jongjolong deui bae. Irung pangheulana nyium taneuh jaba ti babak teh getihan deui. Barang Mas Dibya hudang rumangieung sarta rek nubruk deui ka tilu kalina. Ku Tisna diangseg. Leungeun Tisna nungkup leungeun Mas Dibya hareupeun pisan. Gede tanaga ge Mas Dibya teu bisa peta sebab ku Tisna dirapet. Ayeuna tueur Tisna nu digawe ditinjulkeun satarikna kana hulu angen Mas Dibya. Dayagdag Mas Dibya bobor karahayuan. Ngadayagdag tuluy nang karak bengkang teu usik teu malik. Meureun kapaehan bakating ku seueul jeung nyeri. Tepira kalah ka gangasna bae. Tisna ngomong sorangan tuluy malik kajang Acim anu keur diuk keneh bae dina golodog bari ngadegdeg tepuguh cabak. Jang Acim, di mana jelas? Ayo tudukeun. Itu di ditu. Walona keleket pisan rek nangtung teh. Tuduhkeun atuh, cek Tisna. Sup, Jang Acim asup ka jero imah Mas Dibya dituturkeun ku Tisna. Barang panto dapur dibuka, kasampak nyelas minah ngagoler dina palupuh, teu nyuara teu usik teu malik. Ngan panonna wae gular-giler, da sungutna dibekem kulamak sarta leungeun jeung supuna diborogod. Ku Tisna geuwat diboro, bekemna dilaan. Borogod leungeunna jeung sukuna oge diudar, tuluy dihudangkeun lelaunan disangkeh dibawa kaluar. Tisna telemek teu nyarek, nyilas minah oge kitu. Ngan tina sorot panonna nu cari nakdak, lamun kaharti mah ku Tisna tembong rasa gumbira. Rasa tumarima jeung sarupa rasa deui anu hese dikedalkeun ka Tisna, anu geus nulung jeung geus ngalepaskeun dirina tina cengkramanana Mas Dibya. Dua bojo Mas Dibya anu disaimahkeun di dinya ngadenge ribut-ribut luar. Saurang ge eueuh nu wani nyampeurkeun, ngaringkeb maneh bae sakamar-kamarna. Nyelas minah lempang rumangieung, ngarasakeun nyeri urut disiksa ku Mas Dibya tadi jeung cangkel urut dibarogod. Kapaksa ku Tisna disangkeh terus nepi ka panto hareup. Nepi kaburuan nyampak Martasim keur ngaborogod leungeun jeung sukuna Mas Dibya nu kapaehan keneh. Nyelas minah ku Tisna didiukeun dina golodog tuluy nyampeurkeun pamana. Nah, Mang, moro Mas Dibya sanes moro abdi? Tisna nanya ka Martasim. Wah, ujang mah Mang jol ka dieu. Mas Dibya ngajurah roh. Ujang asup ka jero diboro naonana. Jag geuning eta. Sugan abdi neme bieu ka dieu teh Mang.
Cek Tisna bari seuri. Nyata kapanerian. Ngan nenjong ngalgadain nasi cokrom dibja bae mang mah. Tisna seuri deui ngadengi pamana nyebut cokrom dibja. Upami teu capek mah mang, Mas Dibja teh siringkeun wa ayeuna bae ka desa. Dah capek mah capek, tapi dah kumaha tuh dah kewajiban ngan banjur baik itu jang ya teh. His ulah mang, gotong bae kana dongdang. Keun sina eling di jalan atanapi di desa ke. Kitunya kitu. Katuh mang ayeuna rek ngageingkeun rakyat nu pik ngagotongeun. Cek Martasim bari leos indit ngahudang-hudangkeun sakur nu deukeut kadinya. Telila burudul 10 jelema mawa dongdang anu waweg beunang milih. Barang ret narenjo Mas Dibja teu empes-empes ngajelepeng di buruan kabeh semu bunga saruka seuri. Eueuh hiji anu teu muji kana wawanen Tisna. Atuh nyelas minah ku bojo-bojona rakyat didinya nu deukeut dialanteurkeun ka Imah Salnasan. Anu sadatang-datang pada ngurus jeung pada ngabaluran sakur tapak pandengeul Mas Dibja. Tuluy pada ngaremitan lantaran Salnasan jeung bojona araya keneh di Imah Martasim. Bring abrulan anu ngiringkeun Mas Dibja dina dongdang ka desa nyimpang heula ka Imah Martasim. Nyamper nu tiluan teh nyaeta Oding, Arpi jeung Usuk. Kulisi desa jeung Martasim ngiclik ti pandeuri. Lempang siga nu geus lalung senaker, komo Martasim mah sapeupeting pulang anting ka desa. Tapi gede hate, gumira taya papadana lantaran maksud hayang ngamankeun lembur manjaheureut teh ti nekanan. Kakulisi desa ku Martasim teu dibejakeun yen gawe nu sakitu banggana teh ditangkes ku alona. Sabab Tisna omat-omatan pisan hayang ulah dibabawa. Hayang ulah disebut-sebut yen eta teh jasana. Ngan dina hatena Martasim ayeuna mah teu weleh muji jeung ngarasa agul boga alo kawas Tisna teh. Jang Acim ngalange deui dina golodog imah Mas Dibja bari mikir-mikir pilampaheun lantaran sagala bana kaya ditinggal kolotna ledis dipake ngalajur nafsu tepugu. Kagelo ku polahna Mas Dibja. Tisna sanggeus abrulan arinit geuwat balik ka Imah Martasim bari ngajingjing siku-siku. Sadatangna ka imah nyampak Salnasan keur tibra sare dikemitan ku bojona. Nu keur sare ku Tisna teu digeingkeun. Ngan bojona bae diharewosan yen nyilas minah salamet geus aya di imahna. Meureun awahing ku capek tas galungan guher bae Tisna sare tibra pisan. Di desa jeung kecamatan Buah Jati guyur ibur aya kajahatan kabongkar sarta nu boga dosana bisa dirawat katut ka akar-akarna. Papariksaan di kacamatan dijalankeun kalawan gampang pisan. Sanajan Mas Dibja loba mungkirna oge, tapi saksi cukup kuat. Bukti aya kuburan pelbah rungkun lembur di kali deui, tetela diisi 3 rorongkong. Akhirna Mas Dibja ngaku, komo anak buahna mah babari pisan ngakuna. Teu nyarita baluyat-baliyet da ngagugu ka Tisna tea yen kudu nyarita terus terang. Putusan hakim, Mas Dibja jeung anak buahna nu salapan dihukum panjara satimpal jeung kajahatanana. Nu pangberatna mah Mas Dibja hukum panjara satutut umur di Nusa Kambangan. Ari nu pangenteng-enteng nama hukuman teh ngan umar sorangan. 3 tahun panjara banceuy potong tahanan. Camat, lurah, nya kitu deui Martasim, tua kampung manjaheureut ti Pangagung Nagara Harita menang pamuji lantaran bisa ngungkap kajahatan anu sakitu rikibna. Martasim atuh jabat dipuji sarta diagung-ugung ku camat teh
diemarkeun sarta dicontok-contokkeun deui dina unggal gempungan lurah-lurah di kecamatan. Martasim bungah nu taya papadana, lain bungah pedah menang pamuji, tapi bungah pedah geus bisa ngajalankeun kewajiban tua kampung dina ngariksa rakyat cekelanana. Ari ras inget yen sakituna teh jasa Tisna alona anu keukeuh ngaranna mung disebut-sebut, Martasim hatena mentegeg ku teu ngarti kana peta alona anu emung katangar. Yen bisa meruhkeun masjidnya bajingan gede. Heuleut saminggu ti sanggeusna papariksaan pangadilan beres, di lembur manjaheureut beda ti sasari. Haneuteun kasaklakna kasiklukna, eukeur mah eukeur. Nu dipikagimir teh geus eueuh jeung nu dipikaremban teh. Katambah engke peuting di imah Salnasan bakal aya raramean. Nangap wayang golek dalangna partasuana juru sendena harita mah anu geus kasohor kamana-kamani nyaeta Arnesa. Atuh manjaheureut cibeurang mula geus rame kunu balawiri ka ditu ka dieu. Sing horeng Salnasan jeung Martasim teh cek babasaan teh mah mupugkeun tai kanyut teh nyaan. Ngadahupkeun Nyilasminah ka Tisna alona Martasim. Tisna anu teu disangka yen nyantel ka urang sisi, atuh nya kitu oge Nyilasminah teu nyangka bakal nya-nya nyantel ka urang kota. Rengse hajat salamatan ieu japati sajodo mindeng siligonya. Cek Nyilasminah bari imut ngagelenyu, "Engkang, abdi mah aneh. Nah kinten-kintena lalab rumah di galengan sawah, pantes di wadahan dina bokor emas." Tisna malik nanya deui, "Nah di mana nyai aya bokor emas?" "Di ditu di kota," walon Nyilasminah. "Teu aya nyai, teu aya bokor emas. Da di ayana oge keur engkang sorangan mah pantes wae sabab bokor teh kabulah kabale, bisa di kota bisa di desa." Nyilasminah bungah ngadengi omongan Tisna gitu teh. Tapi Nyilasminah nanya deui, "Nah moal kaku engkang, pilih kaku heuglah rumah teh kateler-teler sapeda eta kaluaran cutak pijilan sisi." "Ah piraku kaku nyai, so lamun kaluaran cutak pijilan sisi bisa nalian duriat anu mawa kana kasatunggalan, tegesna bisa sakanyeri sakapeurih, sakasuka sakaduka," jawab Tisna kalawan hate sugema. Beak kepanasaran Nyilasminah ayeuna mah. Lantaran hareupeunana semu aya nu nembongan sarupa gambar pasanggerahan kabagjaan. Malar hirup manggih hurip, gemah ripah repeh rapi. Dina hatena Tisna geus jinek moal balik deui ka kota sarta rek terus bumetah di lembur bae. Katarik ku resep kana tatanen jeung malawija nu dijejehkeun ku pamana. Ongkoh deui usaha di Bandung ditinggal bapana nyaeta ngajualan parabot rumah tangga tina kayu, ti bareto oge diteruskeun sarta dijalankeun ku indukna. Manehna mah teu milu-milu ku beda pangaresep dina usaha teh. Tapi betah-betah oge di lembur. Heuleut sababaraha taun ti harita mah dina memejeuhna Jepang narajang jajahan Walanda, Tisna jeung bojona kapaksa pindah ka Bandung lantaran diala ku indungna yang ngarasa butuh ku pangriksa nu jadi anak dina kayaan nagara harengheng yang hareupan robahna paparentahan ti penjajahan imperialis Walanda ka penjajahan pasis Jepang. Anu cek indungna mah kaayaan teh bakal kacida pailana sabab cek ramalan Joyoboyo oge munding bule mata siwer bakal eleh ku urang nu satembini anu kulitna koneng dedeganana cebol kapalang. Lilana saumur jagong sarta ngaraksuk kana sagala hal eusi nagara. Kukituna buat teuing jang entis bakal ngalalakeun deui lantaran ieu. Lain di desa tapi di kota. Tisna balik ka kota, henteu nyorangan, tapi bareng jeung Nyilasminah
bojona teh. Alhamdulillah mitra tamatnya ningan tah. Tamat ya lalakon tisna sabade sa teh anu naon namina teh anu latar belakang nama tahun 35 janten kana nyaba atanapi yang harapan ieu teh pra kemerdekaan mitranya tah kitu alhamdulillahnya tos ditamatkeun mitra ieu teh urang aos sakedik pangersana Rahman Desainan nu ngarangna ieu carios mugia urang sami-sami doakeun nyana aya dina kanikmatan munguh Allah Subhanahu wa taala urang sami-sami doakeun mitranya ditarima ditampi iman Islamna dicaangkeun di alam pakuburanana sakadi ku pribados diaoskeun anu ngarangna Rahman Desainan dilahirkeun di Manonjaya geus resep kurung karang ti alam keur ngorana keneh malah samemeh perang mah loba paket bukuna nu geus diterbitkeun upamana hayam ngupuk catang kalapa mustika mutiara basa pasar malam tea gitu. Buku nu dijudulantisna sabadesa ieu teh nyaeta minangka citakan kadua tina bukuna hayam ngupuk mitranya najan kurang karang lain mangrupa cabakna anu utama tapi Rahman Desainan dina sapopoena loba pisan ngagunakeun waktu pikeun tulis gitu demi kasibukanana nyaeta dina naonnya teh rupa-rupa punten demi kasibukanana nyaeta dina rupa-rupa diantarana geus mang pirang-pirang tahun jadi Persatuan Pamong Desa Indonesia kiwari dicitak jadi pengurus harian Front Nasional urusan kesenian kungsi oge jadi wakil ketua 3 DPRD Jawa Barat tahun 1856 nepi ka tahun 1858 terus janten ketua Pasahan Indonesia itu pasahan persatuan gitunya jadi ketua Persatuan Indonesia ketua Serikat Buruh Film sarang liana nu aya patalina jeung urusan organisasi gitu mitranya hapunten tulisanana ieu teh kirang ka ieu tos rada poek pencetaknya teh percetakan pemandangan Envy Jakarta tahun 1868 mitra sakitu wae atur nuhun insyaallah saatosna ieu tamat urang tinggal we engke aya naon kitunya hatur nuhun mitra sadayana anu parantos ngadangukeun ieu tisna sabadesa ti awal dugi katamatna di episode anu ka-7 mitranya mudah-mudahan ieu carios teh aya pulunganeunana aya pelajaranana gitunya kanggo urang sadayana oge tangtos nama janten hiburan wae kanggo mitra sadayana gitu. Hatur nuhun sim kuring anu ngaoskeun ieu dongeng dadali hapunten samudaya kelepatan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga